Wah hayam kur nah ngerti kan bahasa hewan teh bahasa hayam teh apal hayam nyalampeukeun nya hayam nyalampeukeun berarti eta teh ngerti kana bahasa hayam gitu. Da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeraskeun hanca gitu kamari perkawis nerangkeun hewan-hewan anu sakedik mangpaatna seur madaratna sehingga lamun mata kang madaratkeun beunang kurang dibunuh bahkan aya anu sunat dibunuh urang. Lajengna wal baudi lajeng rametuk sakedik mangpaatna seur madaratna eta muka wangian kana urang socap aya kepruk we urang. Wal qurodi sareng kutu muling kutu sesatuan kutu muling sampai supaya kutuan geuning nya muling mah suka cepret-cepretkeun buntutna geuning sama aya kutuan dina badan eta kutu eta eueuh patah ka urang bahkan warna we jeung umpamana kal kumaha lingsan kutu jelema kutu urang teh sarua nah bahkan eta mah teh emang patah pisan mah tungkul naon emang patah kutu ngajari pelakan geuning gawe paehan wae nya tines wal kirodi sareng monyet bahkan monyet itu wahwa hayawanun habis termasuk sato anu kotor anu ngungkul ngagegeuleuh matak teh mangpaatna sakedik mangpaatna monyet seur madaratna emang aya mangpaatna lamun di imah mah matak iceus matak ayeuna nurut tengah cai daek kita ayeuna joget di si lampu merah geuning daek nongkeun monyet teh nya nah gitu. Tapi seur madaratna sakeun lamun aya urang keur di leuweung aya moe cerang ka urang mata ngabahayakeun teu naon urang dibunuh kitu. Lajeng wasurodi sareng alap-alap manuk alap-alap kan alap-alap wahwa toirun manuk teh paukul uspur saluhureun manuk pit nispahu abiyadun wa nispahu aswadun satengah bodas satengah hideung doh murosi wal minkor gede huluna jeung pamatukna asobihu adimah cengkramanna leungeunna teh kukuna gede layak diru alahi ahadun teu mampu ngalawan hiji manuk ke ka manuk eta muncul urang mah heulang namanya aya heulang kan hideung bodas nih tah heulang kitu nya eta walau sopir mutalipun suara beda-beda lajang wal bargusi sareng reungit emang patah teh nya aya ngahudangkeun eta kulah penting di obatna meng ngahudang ka teu berat urang teh kitu lah nya aduh urang udah arobat ka bagi tuh wal baqi sareng tumila atau kutu busuk da tumila teh aya mangpaatna ngahudangkeun meh teu ti berat teuing nya tumila tapi madarata seueur nya ayeuna mah geus teu usum cenah tumila teh baheula geuning selap-selip kasur dina selap teh nya aya nyosot nongeng-nongeng cetak-cetak mah kitu mah di kobong aja parlakan tumila teh meh santi teu aya teh cenah betul kata budak teuing wazan buri sareng bangbara teu aya mangpaatna justru madarat sok bolongan kai bolongan kusen bolongan glayeus nya pokok ngampar diharap ieu geuning bubu kaina paehan we nu kira teh mangpaatna mah tapi wayah rumu sareng haram naon qatlun namli sulaimani maehan sireum bangsa Nabi Sulaiman. Bahwa pada kisahna Nabi Sulaiman teh punya mujizat di pasihan karunia ti Allah tiasa ngerti bahasa hewan. Waktu Nabi Sulaiman balik angkat-angkatna sapasukanana di hiji lembah sileum pamimpinna pidato pamimpi sileum. Wahai rakyatku, coba nama kira-kira gitu bahasana. Geus arasup liang, supaya arasup. Itu pas Sulaiman datang ka dieu.
kayak bisa kata licak urang situ mana teh ada paleun urang dieu asup itulah bahasa urang nama. Nabi Sulaiman jarak sabaraha puluh meter kene ka kuping ku Nabi Sulaiman teh. Ajeuna senyum, tapi lain senyum ujub. Oh, baik kali sih baik lagi gitu. Tapi senyum bunga dipasihan oleh Allah, tiasa ngerti bahasa hewan. Ya. Urang aya nu ngarti bahasa hewan, urang zaman ayeuna aya. Ya. Makanya bahasa aku hayam kur. Nah, ngerti kan bahasa hewan teh. Bahasa hayam teh apal hayam nyalampeukeun nya. Hayam nyalampeukeun berarti eta teh ngarti kana bahasa hayam gitu. Nah, suara hewan teh beda-beda kan ya? Beda-beda. Kumaha suara hayam? Suara hayam kumaha? Suara hayam kumaha kuping teh, Ceng? Kumaha suara hayam? Kok gitu. Suara me kumaha suara me? Gitu kan? Suara ucing. Suara hileud kumaha suara hileud? Apa tuh suara hileud? Ayo ke TV kan pucuk ya. Eta suara hileud eta. Kalumpat kaluhur sih. Nya, suara hileud eta. Mau suara buaya kumaha? Suara buaya. Neng nu naon? Suara buaya kan. Gitu mah. Nya. Neng tos Tuhan. Eta suara buaya. Siram Sulaiman haram dibunuh. Naon sabab? Ayeuna siram Sulaiman wahwal kabir siram anu gede geuning. Tapi linti paya lahu teu aya pilarana tah nyocol. Tah penyakit. Lain tataman mah nyocol naon jadi siram rada gede. Kira gampang diteukeun. Siram rada gede tapi teu naon madarat ka urang. Tah nyocol tah kumaha siram kitu mah. Dari tataman sawah teh nyocol nemen. Tah siram Sulaiman eta mah siram bakal masuk surga haram dibunuh ku urang. Nya. Salajengna deui haram dibunuh teh wan nahli sareng odeng. Odeng haram dibunuh. Sama aya mangpaatna nyeun madu mangpaatna. Madara teh mau dibunuh, udah ke urang bangsa sajana. Nya. Hiji we ditoel odeng mah, nu sajana nyerbu ka urang. Matak mun mangi odeng keun wae. Da odeng mah nyahoeun saha anu gangguna. Lamun aya tiluan budak leumpang ieu. Nu saurang ganggu, nu duaan mah aman. Ya. Tapi laila mah udah. Jadi odeng teu meunang dibunuh teu meunang ganggu. Cekna kita mah. Wal hutopi teh sareng hutopnya. Bidomil ho wa tasdiri to hutop. Wa yusama alana di ngaran ayeuna mah uspurul jannah. Manuk surga cenah. Lianahu sanyana manuk eta zahada ma fi aidinas tara ngadahat dahareun jelema. Tidak baksa bebetian sekian tara mun jelema sok ada kacang mana tara. Jelema ngadahar beas, osok urang ngadahar beas. Tara nya ada sangunya. Manuk eta tara khusus badahar mah bangsa metuk, bangsa hewan kecil manuk kitu tah. Eta manuk haram dibunuhna. Uspurul jannah mun urang teh manuk gereja urang mah kitu urang mah. Wadibda sareng haram deui maehan kodok. Bangkong, bancet haram dipaehan urang. Wal hudhudi sareng manuk hudhud. Manuk hudhud teh manuk anu sirah teh aya ceklikan geuning. Manuk Sulaiman di sarua. Jadi manuk hudhud siram Sulaiman eta salah sawios binatang-binatang nu bakal masuk surga. Di antarana aya onta Nabi Soleh, aya nanti tadi teh siram Nabi Sulaiman, hudhud Nabi Sulaiman, anjing Ashabul Kahfi. Yakin bakal ka surga teman? Dibalik urang mah cer karuhan dengan anjing Ashabul Kahfi. Yakin bakal ka surga. Wal watwati sareng watwat. Wawat teh nyaeta urang mah lalai. Nya watwat lain wawat. Watwat lalai. Lalai teh ulah dibunuh. Ulah eta. Nya. Lalai. Ai lalai teh toirun sejenis manuk keneh hibar ngan layakidu yubsiru binahari
teu bisa nempel naon lamun beurang. Ati usul lain sok dipenting ieu teh beurang teh nempel naon. Gantung we beurang mah. Ieu gantung teh ideng deui. Nya suku ka luhur, huluna ka handap. Urang sare kalau kitu. Geus kumaha urang mah nya. Itu kebiasaan eta. Nah. Wa ma ghairu Sulaimani anapun ari seureum salian bangsa Sulaiman wa wasafirun nuruti bisa mai abidur paya juju qatluhu menang eta mah dibunuh seureum baleutik mah kira-kira matang badarat ada hareun nyocok ka urang komo menang eta mah dibunuh ngan dibunuhna bi ghairil ihraqi teu meunang diluruk tina suai gitulah teu meunang diluruk kitu nya seureum teu diluruk lekauni kemudian sama mere pilarat ya gitu nya lajeng deui lonok teh nyaeta hewan anu bisa nyaru-nyaru lupa lamun cicing dinu dahan anu hejo rupana teh geuning lamun cicing dinu coklat mata lamun aya budak anu di hejo seeng hidup ya gini kita ya. Nah sebutnya bunglon lonok matak bahasa ka jelema lolonokan ya jika nu nyawa yang ngikut ka jelema eta gitu nah itu beunghar hiru kana beunghar gitu ieu ka dieu nu beunara ka dieu hiruna gitu eta disebutna bunglon gitu teh lonok matak jelema kaya nu lolonokan aya nya nah salajengna deui terus loloknya wajualani jeung bangbung eta sunah dipaehan sabab loba madaratna daripada mangpaatna tadi anu haram dipaehan terus ya nu sunah teh meunang deui dipaehan bangbung teh anu sok ngabentur kana kaca kana panto geuning bahkan bangbung oge numutkeun hiji kitab mah termasuk salah satu media sihir bangbung. Matak lamun aya bangbung ka kana urang bising media sihir kan memang meunang dipaehan. Paehan eta jeun. Sanajan lain media sihir oge. Kumaha sira ieu geuning bangbungna bangbung waduk sebenarnya geuning nya. Aya nu kitu. Salah sawios sa alat-alat sihir mediana nyaeta tiasa bangbung. Bangbungnya media sihir. Kan lamun tuangeun tina sabangsa lauk cai, cawamon, terus ya media sihir sampe lamun aya nu ngirim lauk cai sieun teh mah kirimkeun ka dieu nya aya lauk cai gede wah sieun bisi sihir sok kirimkeun ka dieu sakana nya bising kitu mah lajeng deui sarton kira-kira sarton wadudin itu dudi teh bilatung nah aya ngaran budak dudi hatina teh bilatung rek dudi bilatung hatina eta rek dude hatina bilatung mangrupakeun hewan anu seueur madaratna daripada mangpaatna jelema bilatung teh teu dibunuh ge wadu babin sareng laleur komo laleur geus kana ieu kana dahareun musim hujan lalu hejo geuning kitu nya cepretek we ku sapunyare eta wa masarton tah sareng anapun ari kepiting wa huwa hayawanul bahri sato anu hirup di lautan cai wa sama kana rahmat sareng manuk rahmat sarua eta oge kira-kira madaratna di kepiting mana geupnya di sawah sok bolongan galeng sok mata balolong cai beunang kurang dipaehan karena eueuh madaratna kira-kira teu ka sawah ulin di karang urang moyang teu naon teh mah kitu nya lamun ayeuna mere madarat ka urang sok beunang dipaehan ku urang nya waya jujur ramyul kumali hayan sareng menang ngababetkeun tuma da kain hirup-hirup ilam yakun di masjid terus dipakai tentang masalah tentang
posisi atau jenis hukum satu-satu anu seueur madaratna daripada manfaatna sehingga aya anu sunat dibunuh, aya anu makruh dibunuh, aya anu haram dibunuh, aya anu meunang dibunuh. Jadi aya rupa-rupa satu kalau tinggal kurang tinggal kieu kuncina ieu manfaat ta madarat. Nah, lamun kira-kira madarat ka urang beunang kurang dibunuh. Aya kira-kira teu madarat mah teu naon ka urang di leuweung di sawah panggih orai sabenerna mah orai sieun ku urang. Sieun rek lumpah urang teh dibabuk urang teh teu madarat ka urang sabenerna mah keun wae. Sabab aya orai sawah di sawah teh matak usir beurit bisa manfaatna kayak gitu. Beurit bakal eueuh lamun orai sawah. Eta manfaatna di sawah teh kira-kira eta orai sawah teu ngabahayakeun mah geus teu naon tong dibunuh saperti kieu salah satunya kuncina tinggal manfaat jeung madarat. Artinya mudah-mudahan sia manfaatna. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.